Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadaus saha ahlul ilmi ahli ilmu. Kana lapad yan bagi lil arusi. Yan bagi narima peryogi lil arusi pikeun panganten lalaki. Naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. Ahli ilmu parantos ngadauh nate penting pisan, penting kacida pikeun panganten lalaki di mana-mana rek ngalaksanakeun jima jeung pamajikanana maka kudu ngalakukeun opat perkara nu bakal disebutan. Awaluha ari nu kahiji na itu arbaah dua yadaini etanya kedua leungeun pamajikan. Nu kahiji hal anu kudu dilakukeun atawa penting kudu dilakukeun kudu jadi panganten lalaki teh nyaeta nyeka dua leungeun pamajikan. Dua leungeunna dicekel gitu nya ku salaki teh dengan penuh kemesraan, dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta pokokna mah. Cekelan dua leungeunna bade dicium gitu teh. Hiji teh wasani hajeng ari anu kaduana itu arbaah masu sodriha eta nyabak susuna itu mar'ah. Nu kadua hal anu kudu dilakukeun atau penting hukumna kudu dilakukeun kudu jadi panganten lalaki teh nyaeta nyabak susuna. Cabak susuna nu katuhu nu kenca papai samodelkeun eukeur sai we gitu di baena sopa wal marwah pulang anting ka sopa ka marwah ka sopa ka marwah can ledeg kadinya teh nya sopa marwah sok cabak penting eta alus. Wasalisu hajeng ari anu katiluna itu arbaah takbilul khodaini eta nyium dua pipina mar'ah. Nu katilu nu kudu dilakukeun teh atawa hal anu penting pikeun panganten lalaki teh nyaeta nyium pipina. Pipina cium. Cipika cipiki cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium duanana. Celepot celepot nah gitu nya. Warabiu hajeng ari anu kaopat na itu arbaah qiraatul basmalati eta maca bismillah inda idkholi zakari dina nalika ngasupkeun dakar pil parji dina parji. Anu kaopat hal anu penting kacida kudu dilakukeun ku panganten lalaki teh nyaeta maca bismillah dina nalika rek ngasupkeun dakar kana parji gitu nya. Maca bismillah bari dina bibir parjina teh digosok-gosok heula gitu teh nya. Maca bismillah ameh henteu kacampuran setan, meh henteu dibarengan ku setan. Eta opat rupa. Wa qala sareng parantos ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadis man jamaah man sahajalma jamaah anu ngajima ieu man zaujatahu ka pamajikanana eman indal haidi dina nalika haid pakaan nama jamaah maka kaya-kaya ngajima itu man umahu ka inungna itu man sab'ina kalawan 70 naonana marotan balikanana. Al hadisa kudu nuluykeun anjeun kana hadisna au kama atawa saperti perkara qala nu parantos ngadauh Kangjeng Nabi kana itu mah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadauh kieu man jama zaujatau indal haid saha-saha jalma nu ngajima ka pamajikanana nu padahal pamajikanana teh keur waktu haid keur aya semah gitu nya si bewok utah getih gitu tah maka eta teh kaya-kaya ngajima ka inungna kalawan 70 balikan maka teu meunang bahaya keur head mah ulah dijima puasa heula keur head bisi jadi dicabut teh jiga cepot gitu nya teu meunang ulah jadi beureum kitu dicabut teh meureun ulah. Sakitu wallahu a'lam.